Mangka baturnya tuh ngojek nanya, cih tenan naon bae, mang tadi kacileun carek nere 20.000, ayo tuh ke abdi mang, kelas alim. Patir matanya Sedih, tukung sila kurunyung ya motor ya, motor bapak ulang, cih, Jang Udin. Ah tuh Din. Cik atuh buka pikiran Din lah tong kumana ya tuh. Naon Den? Iya muatan. Ada di pagat urang mah. Ci, Jang Udin udah kacileun camang ngerek barang beli. Dik dibayar 20.000. Ayo Mang. Si Udin atuh langsung. Si Mang teh celak we bari ngomong kieu. Jang Den, selamat jumpa lagi nanti. Ha teuing mah. Si Udin yang si Emang curujus kedara sama angan panas angan orang. Aduh ku si Udin kamari dilegotkeun mau si Mas 50.000 orangna gara-gara dituban bieu 20.000 ratu gue angon teratuk tah emosi orang tanya salah motor eta grung 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 digeber-geber heula urang teh kon ka wang cing kumaha cek maneh eta curujus ditarikan ke orang tak motor marlong batur teh joy melong teh belinya naon cenah eta nya motor gancang-gancang teuing eta mah urang ukur lempeng pisan dina gang datang budak Mang Encep karena sepeda sosot jebret aduh kasipat budak Mang Encep aduh udah kegerungan ada kesalokan aduh curah teh can ngomong orang tanya ditinggali ke orang teh sepeda nang ngaceleng ke belah katuhu ten uten kunaon ten ten om ten ditabrak om ditabrak usaha ku om maneh kalau alah aing sia denom tulung om si Uten karunya buru-buru copot kurang teh belatnya sok ten nangtung ten Uten jadi suku om tapi aneh budak tanya nah nyebut ke nyeri suku tapi nyaklar sirah curang teh ten naon nyeri suku nyaklar sirah jeung sirah oge om Uten naon da betul kasipat hungkul anu nyeri naon ten ten kan nyanak sepeda palom datang ten kasipat om ngajengkang Uten om aduh ngajengkang cici nih hari ten sedih ditangtungkeun bisa nu potong teu naon ten ieu ten antum nyeri ten nyeri ceuli tingali kalau teh ceuli nantinya kok bisa ketihan henteu Uten nyeri ceulina di luar di jero ieu teh sadayana om wah luas euy aing sieun ka benturnya ya nyeri suku om potong ke sukuna tingali sukuna teu naon untung tanya nyeri botong om cendahan merenten tos Uten tos emam om ngan nyeri we pan dibanting ku motor ditabrak ya tentang ngomongkan ditabrak jempenya ten dek ngomong ke si bapak aduh ten ulah ngomong buru-buru lah tinggalkan duit jurus tah ten om Denny buka duit hayang teu hayang om langsung jak-jak Uten jak-jak ieu 1.000 isu 1.000 deui
anu nom langsung dicokot duit teh. Oh, Uten dek jajan dong mah. Nyeri teh tah. Henteu Om. Alhamdulillah euy. Bari ku duit teh cager, bari cingkeun si Uten teh cager teh. Kita sepedana teh kurang teh. Dibikin sepedana teh. Nuhun Om, anjingnya 1000 deui ka Uten ya Om. Heeh.